urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor sabulang bentor. Ki. Abdi teh kenging tugas di sekolah. Hari abdi teh tiasa ngawal cingku aki telangkun naon bentena zaman baheula sareng zaman ayeuna Ki. Ya. Beda nama tina balanja. Tina balanja. Nah kumaha kitu Ki? Ari baheula mah ya ka toko teh mawa duit 100.000 nya menang beas jarum 2 slok mantega kue calana budak jeung disejena. Ari ayeuna kumaha? Hese ayeuna mah sabab sakabeh toko jeung supermarket geus dipasang CCTV. Aduh. Ke. Hei, Jang. Sabaraha harga domba? Di pasar. Murah atuh sakitu mah. Aduh.